dan al-hamd ridha bi qalilin min rizqi raditu bi qalilin min amali timurani wa kama qala Rasulullah Daud Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyangkeun langkungan hadis kursi bahwa misalnya bila mana seorang hamba yang orang ridho karena keadaan rezeki anu sempit. Rezeki bukan berarti dunia ukur, sehat rezeki, rukun rezeki. Jadi mendengarkan rezeki eta untuk karena hadiah harta. Kebanyakan dalam mengambil sebagai rezeki pasti amin saya tahu tujuannya karena duit apapun itu. Bila mana seorang hamba ridho dengan dalam artian tengara surah karena bagian rezeki di Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau rusak ente diberi lubak ribut tekal bom ala kadana ya pada dina larasan bae namun kasar sebenarnya terbuka bau batian namun tani yang tinggal daki hasil nanti aja apapun itu anu merasa kurang anu ngahalangan karena kahayang seueur kahayang anu memang dekat jumponan ku alatan memang para hidup ya teu hayang teu boga kumaha eta orang eta aya anu memang yang geus teu boga narima aya anu memang biar tekor asal sok baik tekor oke yang penting sorry gaya orang-orang Sunda juga gitu. Ayah ridho di pasihan keselarasan usaha hari ini apapun kesehatan segala panitia di pasihan sakedik Allah Subhanahu wa Ta'ala terus manehanana ridho yang disebut bisa dia bagian dan karena ikhtiar dan mengabadikan Gusti Allah mengabadikan lain dagang hanya ikhtiar ukur yang orang sakit mana menyakan baik ke rumah bagi salutik ditipu di tekam hanya baik yang sebagian selalu baik nah, bila mana orang tersebut menyikapi seperti itu maka sarajana Allah ngadau kaula ridho ka manehna ku amal anu saeutik amal salehna teu pati loba oge bae bila mana orang ridho dipasihan sakedik ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dipasihan rezeki terus manehna ridho karena bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka Allah bakal membalas sekalipun ente amal terhirup di dunia seperti wah kamu hidup dengan itu kan ubudiyah 20 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hikmah Allah yang memberangkan kita ibadah dari kebelum Allah ada baik dengan asal dari narima dan bisa hake ayah narima teh macam-macam ayah anu indah syarpati pula seketika langsung begitu terjadi udah nampak
aya gogoblok heula sehari 2 3 4 saminggu ayeuna dari bagian milik bener kan gitu aya nu sebulan eta ningali kualitas keimanan seseorang ya aya anu ingat wae saminggu aya anu sampai sebulan ayo we dalam padahal mah ayo padahal kayak sabulan takbir pun bisa bulan takbir pun tak eta masih kena ridho namun berkelas kami ngadau asyukur inna sotmatil ula nungaran cabar seketika begitu juga hari ini saya itu nya usaha itu cina lapor cina ke polisi nah udah diakui mau jalannya kan bayar eta seketika itu orang anu kualitas kesabaran anu dipuji ku Kangjeng eta indah sotmatil ula nya aya sampai 3 hari aya sampai seminggu gitu aya sampai sebulan eta ninggal karena keimanan masing-masing keimanan sewa-sewa dina cara proses supados memang teu dilatih bila mana aya hanjul eta henteu ari langsung membaiah teu paling 2 hari lah tapi nya supaya narima gampilna eta hate bila mana minal qalil minal rizqi eta ya minimal 30 hari ya. Dari shot matil ula itu kelas anu paling tinggi baik itu karasa begitu wae itu di dosa disampaikan eta Allah Subhanahu wa taala bakal ngawaikeun bae hirup seumur-umur ibadah sadaek-daek teu kaula itu kaula nyalamun Allah tasridanya ka mana deui masukna dina surga Allah Subhanahu wa taala ansawihna Allah bakal hitungan itu bila mana jelema eta teu ridho dibere bagian nu saeutik ngaca-aca Allah ngadau kaula teu ridho bila mana ente datang ke kaula maut amal itu mesti bila mana Allah ridho ya ka mana deui balikna balik ke kamar deui wa tinggal bila mana neraka Allah Subhanahu wa taala dina supados memang tina dapat satmatil ula dari seketika tulis sehari 2 katilu karat nyebutkeun takdir meureun kan iman itu kan belajar jika diajar motor dimiti hukum dageut tuluy selah mesti selah tengker kupling tuluy gas kuplingna launan lepaskeun maju dah terus tain rem lila terus ayeuna nyungsok dah kasawa geus nangkara poho rem geus nangkara di sawah tuh poho cenah rem telat gitu tak iman kan seperti itu aya orang langsung seketika aya nu memang geus ngagoler kakara ingat takdir meureun nya naon deui atuh gitu baiklah bisa diapalan supados memang lebih cepat udah sampai berminggu-minggu nya minanggina bidikrillah ku halakah sapertos kieu eta hikmahna kuriungan sapertos kieu terus narima we moal aya mungkin juga karyawan demo yang naik gaji demo buruh gaji hayang naik kan orang-orang seperti itu kan tenarima itu sesuai gaji naon gaji pegawaian gaji sakieu emang rezeki dina pegawaian lain Allah banyak kisah begitu di mana sakieu itu tadi kan capek Allah minta gerak ngumpul Allah minta ikhtiar ngumpul hasil jeung teu hasil ngaku pisan gaula tah emot katinga eta namanya ikhtiar mun poe ieu macana eueuh meureun eta kusari urang bidikrillah eling ka Allah Subhanahu wa taala nya ku ausan
ausan dikir halakah seperti itu ngepekna bila mana air tegenan sama nanti barang kan tenggorokan juga maka kucing kita dek dahar dibuka daging hayalnya ke dahar kucing dipakai kita kucing ada rumput ada tahu kucing dilupa ya dari tahu itu tadi kemudian kan jelema kau kucing itu tahu kucing itu semua yang tahu air itu ada mesti lupa ya dah tahu juga ikat itu kemudian kan jelema cacak kasar tidak wahakah seperti iklan ngepekna gitu yang bakal tadinya wa artini bima qasamtu alayya Allah bakal ngaridokeun nya moal berminggu-minggu ketras ujung-ujungna nya puncakna indah satmatul ula seketika irodah longkap seketika itu masya Allah tabarakallah eta diantawis cara tina ridho ku alakul bagian sakadik tina urusan rezeki di Allah subhanahu wa ta'ala tak ngarido kenana itu cepat tak ngarido kenana hati orang yang tawisna salah saresna ku awasan dikir alhamdulillah alhamdulillah ya Allah bakal malas menuju maut amanah setik kulantaran ente terido dirigian setik kula ena sarwa kawarga terido kan ibadah sian suci waliyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik mudah-mudahan baiklah dikir bulan istiqomah mudah-mudahan dan penanggalan niatan dan iman orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin